nyian imah gersaha keur anak pamajikan geuning cucurut milu hirup enrin cucurutna antep pamajikan anak lain pamajikan di enrin oh berarti bapak hees jeung cucurut tang lamun jalmi luar biasa mah udang badak gabis ngansar sorban ngagaplek jamaah teh sok narangtung dulu jeung sumpi ngalmu karom da urang mah karek nolol tina mobil ju well kuat eueuh assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan da jam 8 leuwih saparapat nemalan jiga hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga nu maksakeun sampurasun. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tara teh hate malapi ati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panas tren dudupak sareng dorumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hambolan calin cilun cap mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing silah bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngocur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanah teu umut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri nu kusimkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring Ais pangampi pupuh lembur camat kades kadus RW RT BPD lebih tur LPMD nuranca ge kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormatkeun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reket ting-ting papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Kakarang sepanjang ceramah hate ratug sufinti kusru sabab nu direret teh geuning ieu teh walung nya ngadoa we sintari. Ibu hadir di tempat pasti gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana cenah ceuk beja karek beja ieu teh rek pangaosan ngaran-ngaran pangaosan teh kudu aya hasil ngaranna pangaosna ngaran-ngaran pangajian kudu aya hasil ngaranna pangajena keur naon loba pangajian tapi eueuh pangajena. Kalau jalma pengajian tapi teu bisa silih ajenan jeung dulur teu akur jeung tatanang adon pasea kasalaki popolotot ngaji nu mana nu keur dipigawe
Apaan judul lagi ngaji teh kudu ngajirim aja ngajinis ngajirim dina diri nah ngajinis dina rasa nah geus bisa urang ngaji kudu bisa ngarasakeun kasusah batur kacape batur kalung saya batur karipuh batur bahkan bakal bisa jelema ngaji ngarasakeun kabingung batur sehingga Islam bisa silih tulungan jeung batur weh maka dibawa ka dieu mah kabeh oge hampura urang teh sesebutan nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut aja ngancan pati hayang nah can hayang sok sin teu akur jeung pagawean hanas disebut ustad ai pagawean nasehan batur na kudu kitu tan disebut ustad disebut kiai disebut aja ngancan pati hayang sin teu akur jeung gawe nah naon atuh gawena warasatul anbiya pewaris para nabi dibawa ka dinya mah ngalap kabeh oge pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun meditasi aya nu pernah baru kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat ya karek sesebutan urang disebut ustad disebut kiai disebut ajengan nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul ya lauk disair dibikeun malahan tatangana ngalangtung ya Rasul abdi teu lapar sedengkeun nabi ngan sakadar boga sakeresekna korma ceuk nabi kop keur anjeun kabeh ditanya ku Bilal ya Rasul dupi enjing kumaha salira barang tuang nah teu yakin yen Allah bakal ngarejekianna poe isu nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal tah ibu teh suudon tapi pan ibu di sana sih bejeng kuring lamun ibu boga barang anu halus dipeta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok diomongkeun ngaji teh kudu ngajirim teh kudu ngajinis ngajirim dina dirina ngajinis dina rasa 30 juz Quran teh henteu kapigawe ku urang sajujud acan ge mata entong sosowe hirup geus salat asa aing pang salatna pedah pengajian padahal jawaban eusi hate mah innallaha ma'ana saestuna jelema nu bakal dibere kasalamatan nu bareng jeung Allah inip bari cici pah ulah ngalengkah inip jasadna ka dunya tapi hatena nyantel naik jeung pangeran apaan urang mah datang ka dunya teh dibawa kabeh jeung hate-hate kuring orang Bandung nah betah cicing di Tasik teu hayang balik we nah sabab kuring kalahiran Bandung tah bapak teh orang akhirat tong betah-betah teuing di dieu gereuih ka ditu kunaon urang betah hirup di alam dunia lamun kuring betah di Tasik berarti kuring boga masalah di Bandung nepi ka lamun kuring balik sieun ditewak polisi sieun ditanya ku polisi sieun diinterogasi ku tatangga mata kuring betah di Tasik lantaran loba masalah di lemur kuring kunaon urang betah di dunia loba masalah di dieu sehingga lamun geus balik ka ditu teh sieun ditanya ku malaikat sok urang jalujur berarti lamun kitu dosa teh teu kudu ditempo-tempo ku batur dosa teh teu kudu diomongkeun ku batur kabeh manusia bakal sadar kana dorakana tinggal bongkar hate urang saha jelema saha urang sanyana matak nana gerhana disebut ustad ieu teh cangkang ibu teh lalajo cangkang rumuy kuring ini keprok ongkoh jika rek diadukeun jeung japati dipapageun ongkoh gek calip di dinya cek hate ieu teh jalma teh hargaan cangkang dah hakikat mah hate kuring leuwih apa saha diri kuring kan teu mungkin kudu dibongkar nah cukup diri jeung Allah na nu uninga kana perkara segala rupa perkarana manusia innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang kuring nanya apakah ibu pengajian ayeuna jeung Allah kurang percaya nah nana gerhana pengaosna ngajina jeung Allah teuing isuk ayakeun deui pengajian nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah ribuan seperti ayeuna tah berarti geus kajawab Allah leungit nu aya panasaran hayang panggih jeung anu na TikTok wah geuning Allah teh hate urang teh Pak ayeuna nana gerhana ceramah nah jeung Allah duka teuing ulem deui taun hareup tong di bensinan sapeser-peser acan datang moal tah ibu teh sudon deui kacau ya jemaah begini lah ceramah begini darorah lamun nana gerhana ceramah teh dibayar tuluy teh datang ngeus entong ngaku kuring jeung Allah berarti hakikatna kuring babarengan jeung duit tujuanna mana jalma nu bareng jeung Allah teh hayang nempo nepi ka detik ayeuna mana lekohna maca Quran bareng jeung Allah kudu lekoh budi jeung basa ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngarujitkeun baturna
alusna bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat, tapi naha alus bacaan salat bubar salat ge jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea parebut warisan adi lanceuk teu akur-akur bacaan salat nu mana nu asup kana hatena. Weh, aduh kena euy selama loba nu ungeut euy keheul atuh tuh saha urang teh pas saha Ustaz kuring mah calana biasa, baju biasa, ngomong biasa, da identitas kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak bege panglamun jalmi luar biasa mah udang badak, gabis ngansar, sorban ngagaplek, jamaah teh sok narangtung wilujeng sumpi, al mukarrom, da urang mah karek nolol tina mobil ju, well buat eueuh assalamualaikum. Malahan dipargat jadi teu panyata rek mareta doa gitu malu merasa kiai sugana jeung teu mareta doa da lain mareta dipoto nu bener tuh urang teh manusia biasa apa ari jalma nu biasa bener salah osok daya ketua goreng ge osok tah lamun bapak masih kena osok entong nganggap manusia luar biasa masih kena osok bener jeung salah daek jeung kadul berarti urang teh manusia biasa keneh. Baiklah pertanyaan anak ka ibu hari ibu osok bener osok salah nah gerap jawab karena hati mun osok bener jeung osok salah urang entong sok ieu asa jadi jelema anu luar biasa urang teh karek jadi jelema biasa-biasa bener jeung salah pada mika boga matak gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur ayeuna bapak ngah bapak ka masjid teh tiba eta ayo pengajian gimana hampura apa ngecedut karena awak nanti bukan nah hari bapak ke masjid tiba heula ti keur ngora ti keur musiap balik gitu ke masjid di ayeuna teu eureun nah gitu pan bisa jadi urang ke masjid karek ayeuna tapi bibir teu dijaga nalika batur teu ka masjid hohoa amarah aja atuh oi nyeun masjid juga pasaran nyeun tamu geus siantara ningang batur anu apal kartuna tong kitu baheula ge maneh sadua gapleh jeung aing mata hirup tong ngabongkar ngagoreng patutan batur lamun urang mung digongkar ku batur hirup tong sok nempokeun kasalahan batur lamun urang mung ditembokkeun kasalahan ku batur jadi ibu lalajo kuring di itu lalajo cangkang dan dibawakan agawe mah hampura yuk iya nu hadir ribuan kaasup kuring nu nyarita nah hayu urang bawakan agawe cantang tuh kudunya ka yatim nya ka miskin tulung nu butuh talang nu susah bisi batur teu boga imah pangieunkeun bisi batur lapar pangmerekeun parentah agama sok ayeuna ceuk nu hajat hade ta ceramah teh ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun urang bagikeun ka nu miskin kumaha cek kuring tong kitu pancek salira kudunya ka miskin kudunya ka yatim lamun batur butuh pek tulung lamun susah pek talang heuh eta mah ceramah matak cek kuring ge bapak ngahargaan kuring ibu ngahargaan kuring hampura karek ngahargaan cangkangna can teuleum kana eusi makna nu sanyana bener ya aduh mangga emutan di situ percaya da urang teh dituntut gawe ku Allah wiridan ti subuh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mana gawean apaan subhanallah teh maha suci Gusti Allah lamun bibir ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah gawe atuh hate bersihkeun eusi hate ulah ayeuna bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor atuh angan batur meuli sawah si eta muntaber atuh batur nyeun imah da modar atuh jadi subhanallah teh karek jadi bahan lulucon dina bibirna subhanallah mana gawe nu sabenerna aduh pan urang bisa nyebutkeun alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah judulna ge sadaya ai sadaya teh kabeh mun ceuk ilmu santri disebut jamaah alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah berarti geura eureun hirup asa kapuji apaan urang mah tahajud ge nyeun status OTW tahajud berarti alhamdulillah karek na bibir can katempo dina gawe bener aduh sedekah jariah kudu we dipoto supaya foto alhamdulillah bareng terus entunan kana miskin bareng miskin nagok na Facebook pantat teh ngawirang batur ngaranna teh anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tah kudu nepi ka dinya kahirupan pan rata-rata nama alhamdulillah karek nabi komoro wah berat pan ranggeun rok
hampura ibunya ulah kasih geng, lamun kira-kira kasih geng mending balik bisi rob pengertian roban penafsiranana seueur rob nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa da Allah teh ngadidik urang talin ku sakola-sakola luhur lain loba jelema sakola punten teu becus nah kolot baheula teh sakola punten kuat lentong punten kalangkung da eta ilmu mas bener rob nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa ibu kulem nah asup cucumu kana irung saha eta nu ngajaga Allah nyieun pan Allah mah pinterna teh dina liang irung bulu tuh Allah nyimpen pan bisa aya kesang murah kahanap simpen halis ngan ibu-ibu sok tara narima halis geus alus kerok ganti ku patlot atuh balik teh pasea jeung salaki nah leungit duanana padahal urang mah narimakeun ya kana rom cicing bulu panon geus sakieu alusna dah hayang ka taksir batur panjangan atuh nu pote jiga nu tunuh balik ti dieu mau motor teh kusruk kana susukan geus kitu kakara ya Allah lain Allah dudut eta bulu panon jadi nalika urang nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul alamin nu mangeranan saantero alam manusia aya nu ngaturna mata tong coba-coba milu pengaturan kana Allah nana gerhana ieu teh bagian daripada pengaturan Allah ai kudu jadi mubalik mah teu burung payu asli Pak cobaan kama RW gamis ngangsar udang sing badak tas becek lang ada ku ibu diulem kadon pancik tangan aduh RW anyar tobat berarti takdir lainna baju takdir lainna kopiah tapi takdir mah ketika jelema bisa narima kana kodo jeung kodarna didinya tinggal nagih ka Gusti Allah rek mere naon anjeun Gusti nalika abdi lulus tina ujian mata hirup jelema kabeh oge anu sukses lulus tina ujian lamun teu lulus tina ujian boro-boro sukses rag-rag tina ujian dan Nabi Muhammad ge sukses teh lulus Pak tina ujian alhamdulillah tapi gawe teu kurang Pak entong jauh-jauh teuing ngaji mah Al-Baqarah teh lega Ali Imran teh lega eta we bismillah da jeung bigir eueuh nu aku bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih lamun bener urang bismillah berarti bukal katempo sifatna nyaahan asihan deudeuhan pan urang mah bismillah karek sambat nabi urmui tatangga ngeclok tara dibere bari boga kumaha ngomongna teu aya nyaho urang ge mana bismillah bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih lo budak tetangga dagang comrot nongtot leho meuli moal nawa ke jeung moal berarti ibu malah lajo leho lain nongtot comrot ieu teh falsafah Pak falsafah teh simbol awak bapak boga kagorengan awak bapak boga kealusan awak ibu boga kahadean awak ibu ge boga kasalahan tapi ku Allah teu pernah dibukakeun kagorengan bapak ditutupan kagorengan anak kunaon Pak ditutupan anak ku kahadean urang lamun batur nyarahuan urang nu sebenarnya can tantun hargaan kana kahadean urang Rahman Rahim Allah menyiptakeun urang nutupan aib manusia nah ari manusia ngabongkar aib manusia ari si eta makhluk di mana caritana we ngomong hamba Allah bener ya geunah sareng malam meungeut teh panandasiku mal diulem deui paduli teu teu hayang-hayangan diulem lagi deuk eureun isuk bae deuk dituluykeun pek-pek kumaha Allah teu kudu riweuh hirup nah teu keung cenah ustad lamun eueuh nu ngulem terus teu boga amplop make jeung keung cak-cak ge cicing reungit kibar geuning lintung komo urang jelema boga akal jeung pikiran da kikiran kalau indek neangan duit lain demi Allah anak aja kan teu percaya lain dek neangan Allah dek neangan akhirat ngan setiap jalma anu mudag akhirat dunya bakal datang ngan setiap jalma anu mudag dunya beunangan akhirat moal datang pan kurang tasih keneh dunya teh kalangkang heulang tah mumpung aya kalangkang tah aya kalangkang kuring ceuk kolot tong mudag-mudag kalangkang heulang eta teh bahasa tauhid ngan diterjemahkeun ku urang salah terjemahkeun urang udag ieu kalangkang lamun ieu kalangkang ku kuring diudag tuluy diudag dituluy insyaallah ti kuring ti pusu kalangkang teh beunang kuring cilaka kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring aya lampu yuk urang sampeurkeun lampu toong ku ibu kalangkang nuturkeun kuring
maka dunya mah bagaikan kalangkang di udag moal benang ngadon ti kusruk meninggi urang mengudag lampu ngudag cahaya ngudag akhirat maka kalangkang nyamperkeun urang sorangan tamata kuring mah jujur neangan akhirat ngan duit ge pasti mere pahajatnya pahajat maka kunci hirup adalah hate jelema pinter goreng hate kapinteranana bakal pake nipu batu jelema bodoh goreng hate bodona bakal belikan kabatur da konsep hirup mah urusanana hate sagelis-gelisna awak ibu ku teri eleh teri bangke sakilo 25.000 numpang gelisna di Tasik maot teuneun di pasar Tasik juga moal aya nu meuli berarti orang teu berharga ya awak teh Pak dibandingkeun jeung teri tapi naha manusia loba ngalusan awak teu posok poho ngalusan kana eusina eta awak kurung piit ge ari eusina beo mah mahal coba kurung beo eusina piit teu hargaan bener kalau baju denai HP Oppo hutang poho nu suri pangtarikna teh kalah tiung denai HP Oppo hutang poho si hate ibu wedak pake lipstik pake alus we cirina dangdan ngan ulah poho kudu bareng jeung amis pudi ulah wedak kadal bibir beureum ayeuna hasem beungeut da teh sudi neureuna ya mata konsiru adalah hate iya nu hadir di dieu barakal menang ilmu moal lamun hatena malah demi Allah Pak iya nu hadir di dieu bakal menang ilmu cantang tuh lamun urang ngarasa boga ilmu ngarasa aing pang alusna ngarasa aing pang hadena bahkan kuring datang ke dia ceramah bakal dianggap sebagai saingan ustad gitu ceramah gitu maka jeung diulang atuh nah halin ku bengok sia urang mah geus capek ti kamari ti Jawa ayeuna ka Tasik isu ka Ciamis tuluy ka Bogor geus lipuh Pak mata lamun aya jelema kitu ya meik ya hirup kudu kosong ai kosong teh teu boga naon sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan apakah itu ilmu ngan Allah mamer pertanyaan parantos kapigawe sakitu orang pinter orang bisa sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek maani bayan balagoh al-uqudul ujian jeung segala rupa ngaran kitab apal tatalar entong warta bangga sabab Allah pertanyaanana parantos kapigawe panjawabanana acan Mbak mata Allah nyampurnakeun ikro atau kitabaka kafa binafsika geura baca ku anjeun kitab nu dicatat ku anjeun ti mimiti sare nepi ka hudang sare kitab naon eta ikro kitabaka kafa binafsika kitab nu aya catatan di diri anjeun pagawean urang Pak baca Allah kunaon di tengah halulang tuluh wae wah emot ikro kita baca kitab anu ditulis ku awak urang dina diri urang saha urang innallaha ma'ana teh geuning coplo kadang-kadang urang salat jeung Allah teuing geuning eta nalika loba jemaah nu dibaca Yasin kumaha cek itu heubeul euy nah ari salat sorangan qul huwallahu ahad Allahu samad pala bahaya batur kapala digelegerkeun qul huwallahu ahad Allahu samad nah jika nu bengi berarti lain jeung Allah jeung naon asa aing pangbisana asa aing pangalusna ujub datang ria datang nah salat bakal ditampak bareng jeung ria moal Pak nya bener ya mata hirup teh karek disebut batur tong loba legeng nyawa karek disebut negerhana ge beuki luhur ceramahna bagi era ku dirina kuring kieu teh naon ku era sebut ustaz sok sieun teh akur jeung gawe sebut kiai mah komaha aroreang teh sieun teh akur jeung pagawean apaan bi ai teh ku qudrat Allah ku izin Allah ku wedi Allah jadi nagerhana datang ka dieu teh ku qudrat Allah lain ka hayang nu hajat lain kalau baca jelema nu hayang kadatangan geuning teu bisa datang bi Allah can ngawi dia terus ibu
ayeuna ibu haladirkan diri itu lain karena solehna ibu lain kalau menyagi ibu soleh tiap pengajian bakal kieu geuning teu nah atuh ayeuna betara ratang lain solehna ibu lain solehna bapa naon bi ku qudrat jeung izin Allah mata jelema anu panasan ku batur teu narima kana qada jeung qadar mata panyakit kita percaya betul mulai kongkorong panas atau mana lagi sarwa meli betul bisa dijual mana nak tahu udah tinggal aja ada ladang COD panyapekeun diri teh mata kerumus kairupan qad aflaha man zakah kabeh ge apa kana ayat eta qad aflaha man zakah Allah bakal mere kebahagiaan keur jelema nu daek ngabersihkeun hatena. Tuh lain ngabersihkeun awakna, ngabersihkeun hatena. Nah hari baju nu mahal hatena bahagia, henteu komo menang anyu. Nah hari jalma nu boga gedong sigrong mobil mewah sawalega bahagia, cantang tuh. Komo sertifikat di bank kabeh. Rumah loba, hutang rabeng, sirah jangan. Coba nu miskin bi narima karena kodarna barang dahar ke miskin teu loba aturan nu beunghar mah opat sehat 5 sempurna genep kudu cuci mulut ratusan ribu sekali ngahuap geuning setru nah ari nu miskin jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncak takopak digaros geuning jagjag teu batuk-batuk acan bi kodo jeung kodarna Allah leres ya nah, alhamdulillah abot abdi gigian desieun kakak geus saroream jeung OTW tasih deuk naon OTW ngaos ka Bogor dan teu perlu gigituan teu perlu lamun aya anu sok gigituan gerak tanya hayang naon sebenarnya hayang ditelai Allah hayang ditelai manusia lamun hayang ditelai Allah leungitkeun gigituan lamun hayang ditelai manusia seolah-olah urang teh kredit ka Bogor deuk naon salaki mere duit transfer cairkeun 5 juta jepret foto kumaha cek ibu alhamdulillah rezeki dari suami balik ka imah tinggal kantongna duitna leungit ku bangsa lebok lain salah Allah salah ibu nah hapet di beja beja bener Pak matak bi teu kapigawe lur aya nu disadap ieu keur mah awak janggung kieu teu kusruk aduh roesan bi mata kala hirup urang teh Pak beuki mineng urang maca Quran beuki wawuh saha urang beuki mineng urang pangaosan beuki nyaho saha diri urang mata jalma nu alus teh bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah adalah ketika aku bertemu dengan diriku ibu jeung salaki nyaah ka salaki nyaah tapi salaki maot mah panteu ngiri sugan urang dieu walaupun salaki maot mah ri abdi bade jeung saha ngiring we lamun abdi tukang ngurogkeun dijejak ku aing mah juga tah di rumah geus keblus mangke jero kubur roesan deui kaluar gedong sigrong mobil mewah sawalega der kawin deui aduh eta bapak mau teu bengek di ditu nah gedong menang bapak mobil menang bapak ari kawin jeung batur au mana cinta sejati teh geuning leungit da para dulu wungkul dikeun hareueuh omo keur barobogohan suku-suku loba nanya kamu udah makan belum aing mana riweuh kamu udah makan belum kirim beas udin lain loba nanya penting kok kamu belum tidur Wajar udah tahu ya nak. Terima kasih ya kamu perhatian. Gerah HS ke darah tinggi membuang nulungan. Beberapa katakan Pak Eta pelaku apa? Net-netan, mau motor beberek-bekan, motor mogok, dorong keduaan, suruh hujan, ngomong nak, baik hitung-hitung di Indiaan. Coba nunggu sekolah dibonceng komputer butut, beborok-botan, dijejak motor yang ganti, coba ibu tuh. Mana cinta sejati mana?
matak nyieun kahadean hareupeun manusia karena manusia siap-siap kurang kecewa, tapi nyieun kahadean hareupeun Allah moal pernah aya sifat kecewa. Deuk nuhun si itu, deuk henteu, deuk dibere ku urang tuluy ngagugoreng urang, silahkan da kalakuanana, deuk mere urang kabatur teu nganuhunkeun pek bae da kahayangna, bebas da urang mah lain mere si itu, sabenerna urang lain keur mere, tapi urang keur nyopot. Teuing mun bapak barang mere kata tangga, dan sebenarnya bapak teh lain keur mere, keur nyopot. Nyopot naon? Nyopot kahadean ti Gusti Allah ku cara mere ka batur. Jadi urang teh lamun geus mere teh kudu nuhun ka saha? Ka batur, nuhun. Ceuk teh aneh. Kudu lagi itu nuhun ka urang teu bisa. Cek ilmu hakikat mah urang kudu nuhun ka batur. Tah di antara ieu pengajian, nah bapak hajat kudu nuhun ka kuring teu perlu. Nuhun we saya parantos sumping, har apan ngulung. Nah bapak mah kitu nuhun. Nu kadua aya deui Pak, nuhun we cep parantos sumping, apaan diongkosan? Justru kuring nu kudu nuhun ka bapak hajat, nuhun bapak hajat parantos ngulung kuring sehingga 3 tahun ka hareup jadwal teh padat pan ai kulo panu ngulung mah mobiluna sawah kabeuli yatim katulungan miskin kabere imah kajieun nuhun pepe arulem deui tuh urang geuning kudu nuhun ka batur teh lain batur ka urang. Bener Bu? Nu kadua nu kudu kuring dinuhunkeun ieu tah jamaah nahan tunu nahan capek komo datang ti asar diga aya ibu-ibu abdi mah cenah lila nuhun ustad nah kitu ibu ti asar ceuk abdi saha nu nitah kana geuning protes ka urang nu nitah ti asar eueuh aya teh mah hideung we haraya mata kana tinggal cangkeulna nu nutahan jadi ibadah euy kumaha engke di imah. Da salah kitu kan keur pepelengkingan hayang dahar. Aya ngaran-ngaran ini ti asar boro-boro nyangu boro-boro masak diri lagi ku kurubukan. Deukeut teh jeung kagorengan wajah diomongkeun buat uhakan pisan tuh. Matak naon lamun datang teh geus isya, eta kudu geus adzan. Datang ka imah salaki ti mana beletuk mah wa pangaosan matakna datang atuh ngecedok we di imah. Kumaha teh salaki lapar aduh aing nepi ka jengkel ka salaki nyangu sorangan eueuh kapacus teh hirup teh eta ladang pangajian jadi hohoah di mana nu ngajina teh. Maka ibadah mah lain anu karek katempo urang lain. Bapak berjamaah di masjid apakah itu ibadah? Teuing. Berjamaah awak teh kudu berjamaah jeung hatena. Geuning teh saeutik berjamaah awak hate teh berjamaah. Bubar salat ge wani ngomongkeun salat batur. Itu mah sholat teh diutek-utek berarti sepanjang sholat teh kieu berarti ya. Tuh awak mah pan ngareneng tapi hate teu ngareneng mata ilmu hakikat mah renengkeun eusi hate. Kunaon ayeuna umat Islam parasea la Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua. Nah habat kudu pasea aya hate nu teu sarua. Padahal nu ngaran hirup mah Islam datang silih ajenan ngarah jadi rahmatan lil alamin. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh teu kudu ngagenggerekeun ibadah batur euker kade bisi urang anu acan. Tuh betul cenah. Ieu mah kana geurehan we. Ampun. Keun urusan beda mah rek NU, rek Persis da ngaran-ngaran daerah mah pasti barakal beda. Tasik oge pan beda, maca sholawatna jadi es lilin. Allahumma sholli wassalim ala es lilin di Bandung betul. Terus ka Garut jadi aya alokan sholatul salamu ala toha rasulillah. Leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Jawab ku jamaah ajib. Lewas beli bapak teu terang kalumur abdi daerah Cimaung tempat Pangalengan daerah Tiis Pak atau kalau daerah kieu juga heudang di rumah daerah Tiis teh teh ngabid-bid tak maca sholawat teh kitu we di masjid salam Allah salam Allah Rasulillah. Tasik ulah ngarasa pangnyana, Garut ulah asa pangnyana, Banten ulah asa pangnyana, Bandung ulah asa pangnyana. Anger nu dibaca mah sarua, sholawat kene. Islam datang pek silih ajenan karena bedana didinya bakal terjadi silih ajenan rahmatan lil alamin.
lain asa pang akang wae bener bapak osok tahlil aya nu maot tilu cara nu maot ti urang nu tahlil nu tungkul nu ngagideg nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar cenah aya oge nu tahlil bari ngagideg geuning la ilaha illallah la ilaha illallah ai abdi di bawel cing teh kala satokkeun aya naon nah cing teh nurutan itu nu tungkul bet digudag gitu arah teh sare ternyata metode aya deui panumui illallah 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 tah eta mah hampura sajam setengah tahlil bubar teh teu dahar-dahar acan kuat bias beungeut golokok di buruan harita keneh rek nu tungkul rek nu magideg rek nu muih tetep nu dibaca mah sarua la ilaha illallah anger hareupeun Allah mah gawena la ilaha teu aya deui ilah illallah kecuali Allah bawakan awak bapak eueuh ilah nu aya adalah Allah eueuh nana nu aya adalah kudratna Allah kalau mun bapak lalajonana moal percaya kopean teh kameja kieu celana kieu geus moal hargaan moal kunaon atuh batur bet ngahargaan kuring apaan kudrat Allah lain nana kalus pak bapak ge ieu hadir di dieu ieu teh cangkangna da si hatena mah sok tanyakan awak bapak masing-masing saha bapak keur ngora jadi ibu teh saha balon pasarung-sarung keur lalaju calung gitu da ieu bapak baheula saha nu luncot dina janela imahrana rek dipoto ku hancik bawa kana awak urang ngerasa ngarah urang teu ngerasa lege sehingga urang teh leuwih dipuji batur leuwih era diri leuwih disanjung batur leuwih paham kana diri leuwih dihormat batur lain hayang dihormatna tapi urang isin sama batur lalajo sakadar cangkangna aduh well entak hirup gumantung si ulah ngomongkeun imah ka jalan menutup buka imah atau ngomongkeun sawah ka jalan menutup buka sawah atau ngadeng-ngadeng kongkorong ka jalan menutup make ieu teh 40 gram ti suami pamere ladang ultah kumaha tetangga menutup make sing ku bangsat ini pengajian ieu teh godaan deh kalau jelema ge teh nu teh keperengkelan harudang ngaralkeun saya tah gedong sigrong mobil mewah sawah lega tungtung hirup sarua apa gedong sigrong balik kana jarang gedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anggar dianterkeun mah ku pasaran nu miskin sarua urang sarua naon istimewa mata kula coba-coba aya jelema beunghar ngeledek kana miskin teu mungkin urang disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin mata mulyakeun atuh kuno beunghar teh tuh si miskin ku cara kumaha ngamulyakeun si miskin nulung nu butuh nalang nu susah geura bere harta bana urang boga bagikeun ka si miskin jaga si yatim insyaallah akhirat bakal mapageun eta harta ka urang ku jalan cukang kasalamatan lain dikekeuk wae ime enggak atuh da karena nahawan imah gedong ai batur teu boga imah dari pikiran kernaon harta loba budak yatim teu kasakolahkeun kernaon harta naker bro dijuru bro dipantau kalahir tina imah lobak ibu kudahareun sadengkeun batur mah kalaparan poe ayeuna kurang teu dibelaan keurna nahawan eta dunya bomok lamun dunya dipaseakeun bari dunya bakal ditinggalkeun anta kayana bubar ti dieu anu pasea wae jeung lanceukna marbutkeun warisan sing akur karena ibu pas saya jeung salaki balik tiri langsung tangkep ayah cek salaki teh kunaon ai mama weh ngaos teh jadi kitu tobat kata teh pak paling kuat 2 poe da ka ditu macil deui ya mata anger pak konsep hirup mah ate awak ibu ku hayam eleh sagelis-gelisna awak ibu ku hayam eleh naon hayam nu teu manfaat buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna keur adu tulangna sebelah tulang bawa kana awak ibu ejing-ejing ngenog teuneun di pasar bangkrut pasarna Pak eleh
geuning urang mawa kana jasa dieu mah eleh urang teh ku hayam teh Pak eleh tapi naha atuh hayam bet nurut ka urang sato nurut ka urang hate nya aduh ku hileud wae ibu teh eleh hileud dipikasieun tapi hileud cicing 40 poe 40 penting mun teu dirina robah jadi kupupu tina hileud dipikang ngewa jelema loba resep kana kupupu tah urang teh kudu kitu geus ibadah teh lain anger wae buah-buah ibadah urang mah karek jadi orai ganti kulit ngaran anger orang tah ibadah teh karek ganti kostum ganti tiung ganti baju komo ibu-ibu nih baju teh hayang saragam wae batur ungu kabeh batur bodas kabeh batur hejo kabeh salaki mah huleng teh di mah teh jangar kana sirah pengajian ulah diukur ku saragam hakikatna kudu saragam lain tiungna lain bajuna tah eusi hatena percuma tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam nuhun buat asal dikelepekin tiung saragam baju saragam percuma lamun hate teu saragam terus teh Pak mata ibu udah ngegugu ke kiai ari kasalakinya se cek kiai aya na Senin kudu bodas banyu bodas kabeh sarasa hejo kabeh lebih ka sabtu bunta ganti baju salaki mah bengek mikiran duit nu kudu disaragamkeun sebenarnya eusi hate libas taqwa tah nu disebut pakaian takwa teh eusi hate lain baju koko baju koko mah ti Cina libas taqwa mah eusi hate terus Pak aduh mata Quran teh geuning ukuran jeung ukiran Quran ukur geus maca Quran teh ngukur kana badan sabujur nilai kana diri pribadi ngahisab amal sorangan mun urang kana Quran geus apal dalil zakat tuturkeun atuh kudaek zakatna mun urang apal dalil sedekah innamal shadaqatu lil fuqara tuturkeun atuh ku pagawean sedekahna pan urang mah karek hafalan Pak nya dieu teh bagi kesindiran ingin pandu tengah baru bapak ada yang sarua pan orang mah arapal dalil tahajud pan unggal penting sarane apa dalil ulah pasea jeung batur kudu akur jeung dulur ulah pasea jeung tatangga tapi sakapeung mah ustad ge burger wae ibu ge apal ka salaki kudu hormat tapi duit leutik mah geuning baeun kada ulah anu moto kieu tah terus dilaporkeun tempo susah ustaz na kaset jeding gitu ya ya eusi hate maka nu ngaran kahirupan teh gumantung jelema nu kosong hatena ampura jelema nu kosong hate mah bakal nyokot ilmu lagi dina sagala anjing bakal jadi ilmu tak boleh medelemuran merah anjing tara di balendok bae nu ngubut batur na urusan anjing urang teu ribut malah tiap ngaos teh aya teh anjing eta punten we sinepun guru nu bogana teh kan nyanyi iraha cenah ustad gelo macing teh nyebut gelo mah nya cenah ka anjing nyebut guru apa deui kalau mana orang kudu guru ka anjing sanajisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian mereka tanuh taong dina kita bulgum marom jilid ka hiji sanajisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalian mereka tanuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyadikeun hate batur leungeun paantal apa padeget hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyadian batur kanu mun belah dinya lain ngadengekeun ceramah nempo bibir urang itu buat eta ku capek tangan cenah da ikis eta ku nyarekan pemajikan teh 2 jam can anggeus nepi ka sare situ tadi nya ilmu tina anjeun asli Pak simbol hirup teh ilmu cai tak jadi ilmu itu cai teh ditu mucur ka dieu penet ku bapak naik ka dieu jadi cai mah tara pernah elehan kajian di penet naik ka luhur kurang nyeun kahadean ulah karena manusia sabab hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha eta ieu 1000 kaalusan salaki bisa leungit ku hiji kagorengan salaki bapak teh imah pageuh baju teu daar seubeuh kongkorong boga gelang aya jajan aya keur lipstik boga raos ibu dodot sorogi kitu sakali we katempo bapak ngabojeun awewe komo ditempo dina we anak kumaha ibu tuh sakali Pak beak nu ribuan kaalusan ku sakali kalakuan
tapi hareupeun Allah mati balik 1000 kejahatan bisa leungit ku hiji kealusan maka bener cek urang NU lillahi ta'ala mun salat teh geuning usolli fardhu subhi tungtungna teh lillahi ta'ala kudu karena Allah ta'ala bener kudu karena Allah ta'ala lain karena oleh-oleh sampai kali lain karena oleh-oleh nah oleh-oleh mah geus sini Garut dodol Tasik Ranginang mun Majenang Jawa Tengah dodol Majenang mun Bandung Bayeu mun Cililin ini kata apa tadi itu dia Bogor ya Pak tadi itu naon oh Depok Bogor deket lah Depok jeung Bogor ngan abdi rumah ulangna aya di Depok 2 iya Bapak nu kudu aya identitas meureun